Tu sampurasun, kumaha kabar sadayana? Kuring doakeun sing sarehat sing salalager sabab ayeuna rame ku ngaranna virus corona. Perkenalkeun nama kuring teh Muhammad Arif Firmansyah ti kelas 10 MIPA 1. Kuring di dieu bade ngajelaskeun sareng naroskeun virus corona sareng pencegahanana. Virus corona, naon eta virus corona? Virus corona nyaeta virus anu nyebabkeun panyakit. Panyakit eta ditimbulkeun ku infeksi virus corona anyar. Gejala anu umumna nyaeta batuk, pilek sareng sesak napas. Kumaha cara nyegahkeunana? Anu kahiji, jaga kesehatan tubuh. Anu kadua, dahar kadaharan anu bergizi. Nu katilu, sing sering-sering kukumbah leungeun. Mun kaluar make masker. Terus ulah ngariung di tempat rame. Ajeng nu terakhir ulah kontak langsung jeung satwa liar. Lamun ngarasa awak kurang sehat atawa kurang fit, geugera cek ka dokter. Sabab virus corona mah ayeuna geus aya informasi teu kudu aya gejalana heula. Sato acan abdi nutup ieu abdi bade shalawat ngeunaan ieu virus corona. Corona aduh corona, panyakit asal ti Cina, nyebar ka Indonesia, ngariweukeun kabeh jalma, sasalaman oge ulah, komo sholat berjamaah, sholat jamaat ge di imah, sabab sieun geuring parah. Eling-eling jalma-jalma, ulah sieun ka corona, sabab maot geus ajalna ti Gusti Allah Ta'ala. Ari waspada mah kajeun, asal ulah leuleuwieun, komo deui kaninggalkeun kana kawajiban